Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi Rasulullah. Qul bi yadika la ta'ala. Allahumma aftah li wa lakum qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani bi ulumihi fi darain. Al hadis sani ari hadis anu nomor kaduana eta Anib di Mas'udin katampi ti Sayyid Ibnu Mas'ud. Katampi ti Sayyid Ibnu Mas'ud radhiyallahu muga ngaridoan sallallahu Gusti Allah. Anhu radhiyallahu muga ngaridoan sallallahu Gusti Allah taala hanaluh Gusti Allah anhu ti Ibnu Mas'ud. Qala ngadawuh Ibnu Mas'ud. Qala ngadawuh sa Rasulullah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fajirur Raji rahmatallahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqniti. Al-Fajiru ari jalma anu lacut atau ari jalma anu rujad akhlakna, ari jalma anu awon akhlakna. Aroji tapi anu ngarep-ngarep. Bahasa tapiannya tapi anu ngarep-ngarep. Jalma anu awon akhlakna tapi dina manahna teh aya kereteg pangarep-ngarep gitu ka Gusti teh. Ngarep-ngarep naon rahmatallahi kana kanyah Allah ta'ala hana luhur Gusti Allah. Tapi aya mamanahan ngarep-ngarep kana rahmat Allah. Padahal mah eta teh jelema anu goreng anu maksana kumaha? Jalma anu awon akhlakna gitu satria. Tapi anu kagungan manah ngarep-ngarep kana rahmat Gusti teh. Apakah nuju maksiat nah hatena mah manehna teh najan kieu ge Gusti abdi teh singkeng rahmat Gusti we gitu bari ngentot gitu nya bari zina atau bari mabok gitu pahmi atau bari korupsi atau bari maehan atau bari maling atau bari mitnah ngadu-ngadu jeung sajabat. Keur ngalaksanakeun dosa teh tapi hatena mah ngarep-ngarep kana rahmat Gusti. Apakah nuju migawe dosana hatena ngarep-ngarep itu atau kumaha? Ta jawabanana barudaknya meh ngartos. Biasana keur ngalaksanakeun dosa mah poho mah ta kalaksanakeun dosa ka Gusti kitu ita. Mode ningali HP eusina porno. Mata kuani muka HP, muka video porno teh. Hatena teh poho ka Gusti. Tuluy nuleuan porno gitu. Gambar porno eta teh hatena geus bleng ka Gusti. Geus bleng. Geus teu inget di Gusti, nganggap eueuh Gusti teh. Nya termasuk nu jinah, nu mabok, nu maehan, nu korupsi, nu maling, nu ngadu-ngadu gitu.
Kitu eta teh geus blank ka Gusti mah kitu pahmi. Da saha aya katerangan. Moal tulus jinahna lamun eta zaman udek jinah teh inget ka Gusti moal tulus. Taku sabab tulus jadi eta teh cirina henteu teu inget. Gitu jang. Jadi anu maksudna jalma anu awon akhlakna tapi anu ngarep-ngarep hatena kana rahmat Gusti teh maksudna kumaha? Nyata maksudna walaupun eta jelema teh rujad akhlakna bajidor gitu nya barisan jalma doraka. Doraka lah. Gitu mabok, maehan, judi, ngadu-ngadu, mitnah, satuluina riba dan sebagainya tek-tek bengek dilakukan. Nah, tapi dibalik perbuatan dosanya itu dia itu berbuat kebaikan. Gitu pahmi. Anu maksudna manehna teh sugane Gusti. Najan abi lamokot ku dosa ge, salat tara, puasa tara gitu. Haji ge dabi mah nutupan goreng. Gitu, zakat ge nutupan goreng abdi mah. Kuasilahna abdi sedekah ka anu saroleh ka ajengan gitu. Ka santri sugane abdi teh menjelang maot teh kenging rahmat gamparan kuasilahna nyaketan jami anu eukeur ngabeuberik rahmat gamparan ajengan santri abdi barang bere ka ajengan ka santri teras abdi ngabungakeun budak yatim jalma fakir jalma miskin ku rezeki abdi teh ku tanaga abdi teh ku pangabisa abdi teh supaya abdi teh sugan teh kenging kanyaa gamparan kuras dosa abdi tak kitu tah maksudna nyeun pagawean anu kaarep-arep ku hatena eta pagawean teh ngondang kanyaa Gusti itu tah satria maksudna nya keur migawe dosa mah matak migawe dosa ge blank ka Gusti tah teh poho ka Gusti teh kitu itah matak nempuan video porno ge noong gitu nya nu mandi eta teh geus blank ka Gusti matak kitu ge sabab bila mana jelema anu deuk jinah oge inget ka Gusti moal jadi jinahna nu maling inget ka Gusti moal jadi maling nu korupsi inget ka Gusti moal jadi korupsina sabab teu inget ka Gusti asa eueuh terjadilah dosa eta. Tah dibalik migawe dosa eta teh manehna nyieun ka saean nu hatena teh sugana ku ieu kasaean teh abdi kenging rahmat Gusti kitu. Maka sok aya amang gaduh tamunya sok nyarios ka amang Ustaz teman saya itu orang itu pada orang jahat teh ceuk amang teh ulah dibahas jahatna keun jahatna mah titik ke terus tapi manehna teh bila mah dilembur cenah uih osok nyaketan santri nyaketan ajengan wah artos rokok ka santri teh tuangeun leueteun komo ka ajenganana mah bahkan ajengan teh hoyong kendaraan ge dipangmeserkeun paeta teh jelema kitu tah meureun ieu teh kateranganana jang walaupun dia bajidor tapi aya perbuatan sae anu ku perbuatan eta teh sugan manehna kenging rahmat Gusti Allah eta akrobu leuwih caket ilallahi kana rahmat Gusti tah maksudna ilallahi teh satria ilah harapjar ngajarkeun lapad Allah tah nakdirkeun makna rahmat ilallahi kana rahmat Gusti Allah ila rahmatil lahi gitu asal kalamna ila rahmatillahi kana rahmat Gusti ta'ala hanalur Gusti Allah tah eta teh ku pagawean anu ngajadikeun turuna rahmat Gusti eta teh leuwih ngadeukeutkeun eta jelema anu berdosa tapi berbuat baik dibarengan ku hate
ku perbuatan baik eta teh sugan gitu kenging rahmat Gusti nyaketkeun kana rahmat Gusti gitu manehna kana dosana mengakui dosa tah di balik perbuatan dosa teh manehna berbuat kebaikan dikretegeun hatena teh perbuatan baik itu sugan-sugan ngahasilkeun rahmat Gusti lain hayang kapuji lain pada di kamera atau di video lain itu jadi kamera di video ge niatna hoyong kenging rahmat Gusti minal abidi tibatan jama anu ibadah al muqniti anu megatkeun kana rahmat Gusti tah tibatan jama anu ibadah tapi megatkeun kana rahmat Gusti gitu dina pada bakal jauh eta jalma anu ibadah tapi megatkeun sareng rahmat Gusti manehna kanggo tiasa hasil rahmat Gusti tah maksudna kumaha teh aya dongengna jelema teh tukang ibadah gitu jang tapi karena rahmat Gusti anu bakal dipasihkeun ka seseorang kumanehna diputus mulai baheula mah ampir-ampiran amang boga pengalamannya pahmi ya nalika nuju ngaos di Mama Tangsi di Mama Tangsi bakamna pasir miri-miri nuju raos emang perang ngaosnya bahkan guru teh Masya Allah nya ka Pak Haji teh sok sumpi da Pak Haji namrahatoseun pisannya ka pangarsa Mama Tangsi teh Rizki naon dikintun-kintun gitu keraos ngaos bade 3 tahun aya anu ngagasah ka Pak Haji pan amang mah dasarna budak ajengannya terang gitu biasa gitu urang we gitu paminya jalma biasa lain luar biasa gitu tapi hayang belajar ilmu agama aya nu nyareos budak maneh cenah ka Pak Haji teh pasantrenkeun maneh lain ajengan pamajikan maneh lain ustadah kaluhur karun maneh lain ajengan mau jadi ajengan gitu jeung pasantrenkeun nu lain oge tuh cenah malalasan teh model budak maneh model turunan maneh cenah daragang lap gitu teu jadi nanaon gitu atuh Haji teh isin nya di kitu-kitu teh da ajengan nu nyaros kitu teh isinnya Pak Haji teh nyarus ka Mah Haji kieu budak teh da pikir-pikirnya cenah urang lain ajengan maneh lain turunan urang kalur biasa ieu budak mah santren deuk jadi naon cenah nya keneh dan nu lain ge babaturanna tuh daragang lap gitu mun budak urang ge sarua we itu kengeng mental atuh begitu amang uih ti kobong biasa mingon sakalinya uih cenajang bari ceramayan ya Pak Haji teh ngadongeng jang kieu kumaha teh ngaji teh maneh teh geus wae atuh da moal jadi nanaon cenah kengeng mental masyaallah kengeng mental toh nya amang ari amang da naon teh geus buleud atuh hoyong mas santren hoyong ngaos tak jamaah ieu Pak Haji bok beli teh di Bekelan abdi deuk ka Jakarta dagang kapas heula gitu deuk dagang elap gitu naon lah ketos gaduh bekel deuk ka Kobong nangis atuh aing deuk sabaraha puluh tahun ya mas santren kabiayaan nu malah santren ge batur nu daratang ka imah kurang bekel di Bekelan komo atuh budak sorangan ngan ieu cenah ngomong kieu kapikiran gitu amang teh tos eta katang si doi utada bapak ya cerita bapak ka ditu pan Pak Haji mah sok nitip ka Mama Tangsi baheula mah tuh tahun 80-nya 15.000 teh agung atuh ieu jang guru maneh atuh gitu nya disangakeun amang teh ngobrol bendu Mama Tangsi rasa nguningakeun katerangan
gitu anu eusi nama ilmu agama mah hiji perkara anu kacida luhurna itu mah dipasihkeun prosesna lewat ngimpi atau ngalamun jeung lain warisan ti bapa ti aki ti nini atau ti luhurna naon henteu kudu ku ngaji we najan luhur na kiai ulama ajengan wali ari anak incuna teu ngaji mah teu Quran aca mah bisa tah sarua matang sih Ropiul Makom teh nya tuluy ngaji mah sok pirajeunan kenor asup kana hatena hese diolah ku otakna dina pada hese ngaji ilmu agama mata kudu lami zamana gitu wah terasa riwasa duikeun ka dieu ka Pak Haji nya mamatang sih ngobrol atuh bingah Pak Haji nya agung mana deui buki semangat ya masantrenkeun amang gitu ta eta teh lamun Pak Haji na nurutkeun anu nyarios kitu berarti megatkeun rahmat Gusti Allah tak kitu tik nu nyarios kitu teh tah minal abidil mukniti walaupun tukang ibadah ajengan tapi megatkeun rahmat Gusti Allah anu bakal dipasikeun ka seseorang punya ros itu mau jadi ajengan tah kana rahmat Gusti teh pikeun jelema nu tukang megatkeun rahmat Gusti leuwih jauh jauh bahkan mau dibikeun ku Gusti teh eleh kene ku jalma anu berbuat dosa tuh matak berbuat dosa teh geus bleng ka Allah kitu nya tapi dibalik berbuat dosa eta teh berbuat kabaikan saikhlas-ikhlasna anu diniatkeun sugan kaeng rahmat Gusti gitu tah ieu aya dongengna pahmi qala misaur ieu Said Ibnu Mas'ud ahbarona ngawartosan ka ahbarona ngawartosan ka abdi sadaya an Zaid bin Aslama barisan katampi ti Said Zaid bin Aslam an Amrin barisannya katampi ti Sayyidina Umar naon ana rojulan tah naon da ieu mah jadi pailnya tapi kasupan ku an naon ana rojulan saenyana hiji lalaki eta kana kabuktian irojul eta pi umamil madiati kitu di eta pil umamil madiati di pirang-pirang umat anu baheula eta yazdahidu ati-ati ieu rajul fil ibadati dina ibadah wa yusadidu jeung ngabangetkeun ieu rajul ala nafsihi atawa yusadidu jeung ngaripuhkeun kitu nya ieu rajul ala nafsihi kana awakna rajul wayak nitu jeung mutuskeun atau megatkeun ieu rajul anasa ka jalma-jalma min rahmatillahi tina rahmat Gusti Allah taala hana luhur Gusti Allah sumamata saterusna maot ieu rajul pakola mangka ngucap ieu rajul ya Robi hai pangeran abdi mali indaka ma ari naon etali pikeun abdi ma ari naon etali pikeun abdi indaka anu tetep ieu emak digamparan gitu pakola maka ngadauh Allah anaru ari perkara pikeun anjeun eta neraka masyaallah ari perkara pikeun anjeun eta neraka tah ieu kisah diuningakeun ku Said Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mantena nampi ti sahabat Said Zaid bin Aslam
Said Zaid bin Aslam nampi ieu kisah cenah ti sahabat Sayyidina Umar. Ta Sayyidina Umar cenah barudak misaur kieu. Di zaman umat zaman baheula teu disebutkeun nya zaman umat Nabi saha gitu. Nah cenah pangna disumputkeun teu sabab menghormati ka nabina. Ulah duikeun ka wiwirang kitu nya. Pokona umat Nabi kapungkur gitu. Aya jelema cenah. Kacida pisan getol ibadahna. Bahkan api dina ibadahna teh kitu satria hati-hati teh min. Api model niatna ge cara min we sok tarik usolli Allah itu kuhusuk teh tak kitu. Nah, nya api nya getol kitu. Ibadahna teh duikeun ka siga nu gawe we siga dughulupet nyawa gitu, burang peuting ibadahna teh. Sehingga sigana teh awakna teh ripuh ku ibadah we. Teu aya waktu anu lowong tanpa ibadah. Tapi boga kalakuan cenah kitu pahmi. Osok megat-megatkeun kitu. Pangharepan jalma dina enggoni ngahontar rahmatna Gusti Allah moal kalawan ku amal. Wah, mau jadi ajengan, monggo si Mas Santren gitu. Juk naon sia Mas Santren turunan kitu gitu. Juk naon maneh jeung Mas Santren budak sia ge jelema kitu gitu. Wah, kana. Gitu, satulina atuh sia mah. Jong jadi santri sagala tuh kalalakuan kararitu patut mah gitu. Tuh zaman udah pengajian di halangan, ka mana maneh gitu. Pengawasan ka Mang Ujang. Dah. Maknya sia teh. Ustad kitu di ajian, bapana lain ajengan, indungna lain ajengan. Ngaji mah tuh ka budak ajengan gitu. Udah putra abdi di dinya ngaos, baheula lagi abdi di dinya ngaos teh. Alhamdulillah da teu aya ajaran sesat gitu. Ku guruna di aku ti ditu ti dieu oge. Baka jumenengna sok sararumping, baru ajengan malasur. Nah teu keng kadinya montong lain budak ajengan mah was ya. Lamun ngaji kadinya ku aing sia diteluh cenah gitu. Komo kitu mah. Atuh sieun jelema teh dasar tukang teluhna. Tah megakeun rahmat Gusti Allah ngaulah-ulah ngaji. Komo deui jelema belegug, ka mana maneh ngaji? Mang Ujang montong sia teh. Nah, peureun maneh sia tara ngaji montong cai montong. Mal bere anyuk sia ka warung gitu. Wah, gitu di halangan, dihasut jelema teh supaya ulah ngaos. Sedengkeun dina ngaos teh eta teh cara urang supaya meunang rahmat Gusti Allah kade pami ngulah-ngulah. Pa eta teh jelema tukang ibadah. Jang baheula. Komodo atuh mudah urang lain tukang ibadahnya bawa kalakuan kitu patut. Dijamin moal kengeng rahmat Gusti moal. Ieu ge anu getol cenah ieu. Duikeun ka dughulupet nyawa ibadahna teh. Tapi boga gawe tukang megateun rahmat Gusti Allah. Tah sumamata. Tuluy pae eta anu tukang megateun rahmat Gusti Allah teh begitu di alam kubur. Manehna teh nagih hasil ibadahna gitu pahmi. Pon hasil tukang getol ibadah, tukang muruk mitutur, tukang ceramah gitu nya. Wah gitu ngan pagaweana teh kitu ngahalangan jelema ulah pangajian ka batur. Ulah pangawasan, ulah ngararaji gitu. Naon ngomongna teh. Disingsieunan mah gitu, digogoreng mah ajenganna. Dipitnah mah, wah diadu-adu mah. Pokoknya supaya ulah ngaji we gitu. Di kuburan teh nyarios ieu cenah pahmi. Ka Gusti ya Robi kitu min. Mali indaka. Naon cenah anu bakal dipaparinkeun ku salira ka abdi gitu. Diwaler ku Gusti anaru anu deuk dibikeun ku kami kasia teh kajabi neraka tuh. Kitu pahmi. Neraka. Eta teh nyariosna Gusti Allah ka jalma nu tukang megateun rahmatna. Padahal mah tukang ibadahnya berang peuting ati-ati dina ibadah usolli
Gitu. Allah ini baca tuh pokoknya jeung ilmu tapi tukang megati rahmat Gusti komodo jelema belegug mah nya komodo nya sangsara nya belegug boga kalakuan siga ieu nya siga juri gitu siga iblis moal kengeng rahmat Gusti itu ieu nu boga ilmu ge di alam pakuburanana ku Gusti teh nu dipasikeun teh kadon neraka komo jelema belegug gitu naudzu kade kola ya Robi nah kayak diteraskeun namanya satik deui atuh kola ngadawuh kola ngucap ieu rajul kola ngucap ieu rajul ya Robi hai pangeran abdi paena paena maka kamana ibadati paena mangka eta kamana ibadati ari pirang-pirang ibadah abdi kitu cenah jengan ya Allah kamana atuh ganjaran hasil tina ibadah abdi teh tukang salat tukang zakat sedekah haji tukang saum tukang ngawuru kabeh teh atuh ka hajina ge tos sababaraha puluh kali umroh geus teu ka eta kamana sih pahalana komo cek anu belegug mah nya bari sangsara ibadah tara gitu nananyakeun pahala atuh meureun malaikat teh wah sia nya belegug nya sangsara nya tara ibadah gitu nanyakeun hasil tina ganjaran ibadah wajdihadi jeung ati-ati abdi pakola maka ngadau Gusti diwalar ku Gusti innaka saestuna anjeun eta kunta aya anjeun eta taqnatu megatkeun anjeun anasa ka jama-jama min rahmati tina rahmat kami pidunya di dunya ceuk Gusti dengekeun ku sia ku jejebir sia tah ku ceuli sia dengekeun ulah nanyakeun pahala-pahala tina ibadah sia kitu kanu sok ibadah kanu lamun ka jelema tara ibadah sia nanyakeun hasil ibadah sia na osok sia teh gitu nya dengekeun cenah ku sia ceuk Allah yeuh ka jelema nu anu pika sebeleun ieu mah nya kitu ibarat kitulah dengekeun ku sia sia teh boga kalakuan di dunya tukang megatkeun rahmat kami anu keur dibeberi ku jelema tuh si itu geus ngaji teh ku sia panan diracuna teh ajengan itu hancur jadi tumagaan bahkan mak paeh sia ku sia pan digangguna teh pengajian anu tuh jadi eueuh teh ku sia pan digangguna teh santri itu tuh keur gara-gara ngaji ku sia apanan diruksakna teh kitu aing mah teu ningali cangkang sia tukang ibadah hati-hati na ibadahna boga ilmu kom belegu kitu mah teu aing tapi ningali tah hatena sia teh tukang begateun rahmat anu keur diberi ku jelema itu cenah kitu paana saur Gusti mangka ari kami eta aknatu paana mangka ari kami eta aknatu rek megatkeun kami ka anjeun al yauma dina poe ayeuna min rahmati tina rahmat kami dengekeun poe ieu sia ceuk Allah nya aing eudek megatkeun ka nya aing ka sia mah difikaja ku aing ku sabab jelema anu keur nyiar ka nya kami ku ngaji ku salat ku puasa ku haji ku sedekah ku zakat ku sia diracun nu malasan teh ku sia diracun anu deuk nyieun ka alusan mode nyumpang masjid pedah ka jelema anu ku sia diulah-ulah anu deuk digawe ngabakti ka ajengan ku sia dientong-entong ku sia teh belegu sia teh sangsara kitu kalakuan ti mimiti ayeuna rahmat aing moal dibikeun ka sia atuh pahmi lamun teu keng rahmat Gusti nya eueuh kumaha urang tuh eta nya omah urang kudu jadi contohnya tiap-tiap jami anu nuju milarian rahmat Gusti komo ku ngawas mah ulah kumaha wani curak carek amang ge boga alumni nya santri aya nu pangaosan ka anu
memang nah teh mah duh ngaji kadinya gitunya apal jebrolna gitu ajengan geus komo susumar papartean atawa sok nyogok ka jelema gitu nya teu cocok ngajak-ngajak culak colok anu teu cocok amang teu wani nya da eta teh deuk ngaji ka ditu teh deuk nyiar elmuna lain deuk nyiar kalakuan gorengna walaupun berkah ilmu teh diantawisa kumaha akhlak anu masih keunana teu wani tah nyarek pak guru mah aya hak nyarek ulah maneh pengajian ka anu mah anu aya lamun anuna bengkok kalakuanana kumaha lamun lempeng kitu teu meunang kanu lempeng kitu teu wani amang mah curah jare mangga we tah itu nya atawa ka anu ka alumni ngaji ka anu bakal ngarobah ibadah anu tos sapopoe dilaksanakeun hasil tina didikan anu jelas itu ku amang dididik wudu kieu salat kieu pengajian dirobah atuh seolah-olah nyalahkeun nu baheula anu geus sidik ladang ngaji nya ngagenti ku nu anyar gitu teu wani amang teu wani da boga ilmu ladang ngaraji meureun boga pamadegan mana anu katempona salah mana nu bener gitu tangan rata-rata daftar di Bandung natunya jadi mau apaleun oh ieu salah oh ieu nah kitu moal sumun dawuh tapi amang mah nu pernah maganan atuh curak carek kitu nya tah ieu sieun ieu gitu pana aknatuka al yauma min rahmati sieun amang paeh ku Gusti ujang sia maneh teu boga rahmat aing aing teu kumaha meureunnan utad euy nauzubillah tah kitu ruwiya an Abi Hurairah wallahu a'lam baraca